lanjut kurang karena iman eta iman. Nah ieu kitabna tasawuf jurusanana kolbu, jurusan toriko sasaranana kolbu, gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah, nu katilu ihsan. Eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusan hakikat sasarana roh, gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Orang awak kurang teh tersusun tina zahir jeung batin.